Para mitra kaum dangu wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring manganggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Atunun kana parantos paparin like, komentar sareng subscribe-na. Mudah-mudahan kasihanan sing dibalas ku Gusti Allah ku kasihan-kasihanan langkung ageng tinu dipasikeun ka manganggang. Mangga mitra, wilujeng manco Dongeng Sunda Manganggang di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Saberas teu nyangkong tingkan waktos urang kawitan we dongengna. Prung Ambung mahal-mahal teuing, Bung. Cek Ambu Emet. Mun dua ketip mah daek we. Da biasana oge barang lelang basok murah. Hanya teu weunang dua ketip mah. Cek nu dagang kudu ngeuna warung. Cenah cek si babah keukeuh. Mitra kaum dangu. Sabot Ambu Emet rebut tawar jeung nu dagang. Jol ayat 3 jalma lalaki jiga-jiga nu rek balanja. Nu saurang nangtung gigireun si Emet. Nu duaan deui tukang geunana. Oh babah, aya pepetasan reokan nu panjang pisan. Cek nu nangtung gigireun si Emet. Bari leungeunna ngarampaan kantong si Emet. Tapi si Emet mah jongjon bae. Teu nyahoeun yen kantongna aya nu ngarampan. Hanya eueuh nu panjang pisan mah ngan aya nu biasa wae hanya. Cek nu dagang. Kajen ari eueuh malah. Cek nu saurang bari tuluy ngaleos dituturkeun ku baturna nu duaan. Kumaha babah? Dibikeun teh pepetasan teh dua ketip. Cek Ambu Emet nyoba-nyoba nawar deui. Hanya teu weunang le, teu weunah. Cek anu dagang. Kumaha mun 3 ketip? Hanya teu weunah kurang. Kudu kana warung. Cek nu dagang anggar keukeuh. Keun bae genep baru oge mak, beuli bae mak. Mak, cek si Emet nyelengkeung mairan. Keun bae atuh, genep baru oge. Hanya nya sok kana warung. Ka dieu meuli sagulung. Cek Ambu Emet. Pae katuh ka dinya bayar Emet. Cek indungna. Si Emet tuluy ngodok kantong bajuna. Barang dirampaan pohara si Emet ngagebegna. Teu kuahan teu duitna bet geus eueuh. Aya nu maling. Nyaeta ku lalaki nu tadi nangtung gigireun mahna teh. Alah, mak. Geuning duit teh eueuh sapeser-peser acan aya nu maling. Cek si Emet bari ngarampaan kantongna. Beungeut nareup geuneuk rai pias bawaning handeueul jeung ambek. Baru aya nu maling. Cek Ambu Emet bari neuteub kana beungeut si Emet. Oh nya mah aya nu ngodok. Moal salah ku jelema nu bieu nangtung digigireun kuring teh. Cek si Emet bari hing weh ceurik. Be. Nya pohara sia mah Emet. Mana teuing aing oge tadi ulah hayang bawa duit sosoranganan. Bisi leungit, heug duit kan sakitu-kituna eta teh. Da sugan teh moal aya nu ngodok. Cek si Emet bari nginghak. Hanya geus we entor cori jang. Entor cori ceuk nu dagang papetasan semono karunyaeun ka si Emet. Hanya ieu kuring were wetasan. Teu kudu diwayar hanya. Teu kudu diwayar. 200. Nuhun atuh babah. Cek Ambu Emet bari nampaan pepetasan sabungkus leutik. Engke deui kudu hati-hati yang. Cek babah deui di dieu loba wangsat kodok. Nuhun atuh babah. Geus hayu ayeuna mah urang balik. Keun bae teu ganti papakean jeung teu nyeungeut pepetasan oge. Da bongan eueuh milik, bongan telinga. Boga duit sapeser-peseran sina di badog bangsat. Cek Ambu Emet bari tuluy indit. Si Emet nuturkeun pandeuri bari teu waleh nginghak ceurik. Tah dugi ka dinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu.
Ti sabarang balik ti dayeuh teu aya pisan kaberaganana si Emed teh. Sakalian disamper ulin ku babaturanana oge oleh teu daekeun. Gawena ngan hulang jentul di imah. Kawas nu malaweung malah sok mindeng tuluy nyegruk ceurik teu pupugu. Pangna kitu tangtu ku sararea oge ka judi. Nyaeta dumeh tacan boga naon-naon keur lebaran. Mangkaning harita teges tanggal 21. Pasosore waktu ambu Emed balik ti cai tas mandi. Si Emed kasampak keur ngalange bae di lawang imahna bari nangkep tuur sarta panona rambisak. Kunaon sia teh Emed? Cek indungna. Gawe teh eueuh deui ngan leweh we jeung leweh. Jontoing, cek si Emed bari nyusutan si Panon. Entong dipake nguluwut ieu. Entong dipake nguyung teuing. Cek indungna ngupahan nu jadi anakna. Wayahna salabaran ieu mah henteu make. Henteu sukan-sukan nyengat pepetasan ogekeun sugan tahun hareup urang bisa meuli papakean. Bisa sukan-sukan kawas dengan-dengan. Da ayeuna mah urang teh batan sakieu keur dipaparinan prihatin. Jeung pangna sakieu buktina teh ongko lantaran sia ieu teh. Bongan segala kalakuan teh ngan mawa karab sorangan bae atuh. Tara nurut kana omongan nu jadi kolot. Wah, mak. Paribasa teh eueuh deui ngan kudu wayahna bongan sia wae. Cek si Emed bari terus nyegruk ceurik. Masing wayahna oge era mah era. Abong di lebaran teu gableugna naon. Ih, ari sia Emed. Cek ambu Emed. Najan poporose hayang papakean weuteuh, hayang sukan-sukan oge. Ari eueuh duit mah, nanaon anu dibelikeun. Jentoing teu dipangmelikeun mah kuring marek mabur. Cek si Emed ngomongna tereugeus. Jor bayar kabur mah. Karena on sia aya digogobrog oge salawasna ngajengkelkeun hate kolot mah. Mabur sia ka itu. Cek indungna. Awahing ku keheul. Satadina sia dikili-kitik ti leutik teh sugan bager. Akhir-akhir baheula nyiksa ka kolot. Jor sia ayeuna mah geura mantog aya tong aya digogobrog aing deui sia mantog ka ditu. Mitra kaum dangu. Saumur nyunyuhun hulu kakarak harita si Emed ditundung kudu jadi indung. Da biasana mah mun manehna ngomong-ngomong rek kabur teh ku indungna sok gancang diupahan. Segala kahayangna disanggupan. Naha indungna teh nundung enyaan terus jeung hatena bawaning ku ambek atawa ngadoja wungkul. Tapi nilikana kekecapanana mah nya pantas bae nundung enyaan oge sabab geus teter ngawarahna meureun. Sanggeus ngadenge kekecapan indungna kitu si Emed teu kaleke deui. Ngan gejlig bae turun ti imah leos indit bari seuri teu puguh nu rek dijugjug. Lempang sakaparan-paran mapai jalan satapak ngaliwatan kebon-kebon jeung pasawahan. Mitra kaum dangu.
Sajeroning lempang si Emed ngomong dina pikirna. Lah, lamun aing disusul ku indung dititah balik deui ka imah aing rek ngomong kieu heug balik deui ka imah tapi yang dipangmelikeun papetasan jeung papakean. Meureun cek indung aing teh heuh Emed heuge ke ku umah rek dipangmelikeun papetasan jeung papakean. Dapon sia balik bae ka imah ulah pundung ulah udar ider leuh tada teuing aing atohna. Tapi kumaha mun indung aing geus tegaeun kawasna mah moal nepi ka teu disusul sabab melangeun. Cenah ngagerentes na jero hatena. Sajeroning mikir teh si Emed lempangna ngan rundag randeg bae. Mes-mes liuk deui ka tukang, liuk deui ka tukang. Ngalieukan sugani indungna nyusul. Tapi taya rentang-rentang. Eueuh kalangkang-kalangkangna acan. Heuloh, buah-buahnya indung aing teh nundungna, cek si Emed. Dina jero hatena. Kumaha mun aing teh disusul ka mana nyalos? Di mana pihesen jeung ti mana pibarang hakaneun? Ari aing balik deui ka imah era meureun aing teh diancunan ku indung aing. Mitra kaum dangu. Awahing ku bingung mikiran pilampaheun. Tungtungna si Emed berek diuk dina jukut. Handapeun tangkal putat bari ceurik ngabangingik. Semunu kacida nyerieunana. Dumeh ditundung kudu jadi indung. Sabot si Emed keur ceurik tekung silila jol aya budak lalaki. Ngagiringkeun meri sabubuhan mantas diangon. Ngaliwat kalebah si Emed. Eta teh nyaeta si Jasim. Batur ulin si Emed. Umurna kira-kira 14 tahunan leuwih boa. Barang si Jasim nenjo si Emed keur nginghak ceurik, tuluy kumanehna ditanya. Kunaon si laing teh Med? Bet ngadon ceurik di dieu. Ditundung ku indung dewek, cek si Emed ngomongna pegat-pegat. Kunaon make ditundung? Si Emed teu ujug-ujug nembalan. Taksiran mah rumah saeun boga kasalahan. Kunaon euy? Nu mah taksi laing ditundung teh kunaon? Si Jasim ngalelekan. Nya teuing cek si Emed ngajawabna pondok. Har. Si laing mat kepuguh ngajawab teh, cek si Jasim. Mana kitu oge meureun si laing boga dosa nya. Samborong atuh ditundung oge. Geus kitu si Jasim tuluy indit deui ngiringkeun merina. Sim, kedaguan sakedeung euy, cek si Emed bari tuluy nyamperkeun ka si Jasim. Sing dewek milu meuting di masih laing sapeuting mah euy. Nah mah kerek milu meuting di mah dewek, cek si Jasim bari neuteup ka si Emed. Oh nyaeta dewek teh bingung euy. Taya geusan pimondokeun. Nah ari di masih laing. Cek dewek oge puguh nyaeta dewek teh geus ditundung ku indung. Jawab si Emed bari ngalangis ngarah di pikarunya ku si Jasim. Ari pangna ditundung teh pedah dewek minta dipangmelikeun papetasan jeung papakean keur lebaran. Oh gitu. Jadi kulantaran si laing teh dipangmelikeun papetasan jeung papakean keur lebaran. Tuluy bae si laing pundungnya. Nya. Da ditundung ongkoh deui. Ya seug bae euy. Mondok di dewek oge. Tapi si laing isukan kudu mantuan ngangon meri. Cek si Jasim. Komo mun si laing daek saterusna mah mantuan ngangon meri dewek. Meureun si laing meunang buruhan keur meuli papetasan. Da dewek oge dipangmelikeun sote papetasan jeung papakean keur lebaran ku bapa dewek buruhan ngangon meri ieu teh. Nya heug bae. Ngangon meri-meri bae mah pira ku dewek teu bisa. Tapi kitu sote mun indung si laing mikeun. Ada moal teu mikeun da. Malah rasa dewek nya atohan bae meureun. Atuh. Ayeuna mah dewek rek sakalian bae nyarita ka indung si laing. Ngabejakeun dian si laing rek cicing di dewek nya. Rek mantuan ngangon meri. Cek si Jasim. Ari si laing ayeuna kudu mangiringkeun ieu meri ka imah dewek. Sok, iringkeun ta meri. Hade. Jawab si Emed. Mitra kaum dangu.
Atugas kitu mah harita keneh si Jasim tuluy ka imah Ambu Emed. Ari si Emed ngagiringkeun meri ka imah si Jasim. Sanggeus si Jasim datang ka imah Ambu Emed. Pok manehna nyaritakeun maksudna nyaeta rek ngarawatan si Emed. Sina buburuh ngangon meri bapana. Gansangna Ambu Emed ngarujukan kalawan ikhlas pisan. Sabab cek ingetanana tibatan ulin tepuguh mah leuwih hade sina ngangon meri. Mimiti nama si Jasim ngarasa senangan oge dibantuan ngangon meri ku si Emed teh. Isuk-isuk si Emed geus hudang tuluy mantuan maraban meri. Sanggeus diparaban terus digiringkeun ka pangangonan nyaeta ka sawah nu geus rumpak jami. Sina ngalodokan cacing jeung heucak naon ku hanteu. Barang geus meunang sawatara poe ngangon merina, si Emed geus mimiti ngarasa bosen. Panyakit ngedulna jadi deui. Buktina hudangna sok ngabebeurang maneh. Kana mantuan ngaloloh meri geus teu daek, malah indit ka pangangonan oge hararese pisan. Taksiran cacakan mun manehna teu kabitaeun ku buruhanana keur meuli pepetasan mah meureun tuluy mogok bae balik ka indungna. Di pangangonan si Emed mah gawenangan kekedengan bae handapeun tatangkala nu ieu. Sakapeung sokokodok disusukan atawa ngukuy belut dina kotakan. Kumaha ari meri ngangona? Meri ngangona mah cul bae diantep sakarepna tara ditalingakeun. Dina hiji poe kirawan cimanceran. Waktu si Emed keur jongjon kokodok disusukan. Ku si Jasim digeunggeureurkeun. Cing atuh euy. Ngangon teh ulah kokodok jeung ngukuy belut bae. Anggur si talingakeun itu meri angonan si laing. Ulah sina ngabarencai ka mana-mana kitu tuh. Halah atuh jamakna bae ngabarencai mah da pada nareangan hakanan. Jawab si Emed. Telem-elem. Geuraeun euy. Ari patarenggang jauh ti urang mah melang bisi kumaha onam. Mun digegel anjing teh mah moal kanyawan. Alah, pira ku make gegel anjing sagala? Aya anjing ti mana? Cek si Emed bari nyentak. Maksa bodoh ari teu beurang dielingan mah. Cek si Jasim bari malas nyentak. Barina oge lamun si laing geus embung mah ngangon meri. Mending mantok bae ka indung si laing ka itu. Hog, memang dewek rek mantok. Cek si Emed bari hanjat disusukan. Tapi kadieukeun buruhan dewek ngangon meri sajaro saminggu. Kadieukeun mana bayar. Wah, sanu daek muruhan. Gelo sia. Ngangon merina oge kitu patut. Nu capek mah nya dewek-dewek keneh bae deuleu. Naon? Hah? Make moal muruhan sagala sia? Memang moal muruhan. Kudu bere barang lebok sore isuk oge sia geus pira-pira untung. Oh, apaan si laing nu nitah ngangon meri ka dewek? Sardajang jarek muruhan. Mana tuh? Bayar deuleu. Bayar. Si Emed bari merong kana beungeut si Jasim. Dewek mah daek soten muruhan ari ngangona eucereug deuleu.
ngangon pangadulan kawas si lain metes sudi teuing. Oh, jadi si lain kekeh moal muruhan, ha? Moal, cek si Jasim bari nyentak. Jor, ayeuna mah si lain gara mantok ka itu. Cuma bae, reujeng anjeung dewek oge. Ngadon ngarorodkeun kejo sarta matak nungtut Raja Wisuna sia. Ka itu sia lempang. Nah atuh mitra. Barang si Emed ngadenge kekecapan si Jasim samodel kitu matak perihna. Amarahna geus teu kaampeuh. Tungtungangan gabrug bae si Jasim dirontok. Ger, gelut papuket. Silih karawas, silih cakar, silih tampiling, silih tonjok, silih surungkeun. Si Emed najan leber wawanen oge da puguh sahadapeun si Jasim. Gelutna teu duripuh, tanagana sudah. Kobo barang katewak beheungna tuluy dihompet. Meh teu bisaeun walakaya. Mitra kaum dangu, barang si Emed rek dibebetkeun ku si Jasim. Suku si Jasim dilipet atuh bru bae labuh duanana. Tapi nu selok ti hadap teh si Jasim sarta sirahna ninggang kana batu curi anu seukeut nepi ka baloboran ku getih. Raheutna jero gudawang. Aduh, cek si Jasim. Sanggeus ngajerit 2-3 kali les bae manehna kapaehan teu inget di bumi alam. Demi si Emed barang nenjo si Jasim sirahna baloboran ku getih, sajongjongan mah ngahuleng bae. Panona molotot ambek karena ngahegak bawaning ku capek. Amarahna nu tadina ngagugudug teh les bae leungit kaganti ku kareuwasan nu taya papadana. Bobo, cilaka buah si Jasim teh paeh. Aing geus tangtu ditangkap sarta tangtu meunang hukuman berat. Cek dina pikirna. Teu mikir panjang deui belenyang bae si Emed lumpat ngabecir. Sieun kaburu aya nu mangnyahoankeun. Ninggalkeun si Jasim anu ngajajar teu inget dina naon-naon. Mitra kaum dangu, nunuju ngadongkeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Sanggeus ngaliwatan kebon-kebon jeung huma sarta sanggeus nyorang sababaraha pudunan jeung tanjakan. Jol kana puncak hiji pasir eurih. Didinya si Emed kakarak eureun lumpatna. Tuluy luwak lieu kalebak nempoan bisi aya nu nyusul. Sanggeus tetelat aya rentang-rentang nu nyusul tuluy manehna diuk handapeun tangkal cau kole. Ngadeureuhkeun cape bari mikir-mikir pilampaheun. Aduh lamun aing teu buru-buru nyingkah ti Cikawari. Geus tangtu kapanggih ku polisi desa tawa ku tua kampung. Tuluy aing ditangkep, dibawa ke pengadilan. Aing tangtu dihukum gantung atawa dibuang ku sabab geus maehan jelema. Sabab dosa aing maehan. Kamana aing teh nya pikabureun. Ari mubus kaleuweung sieun dihakan ku maung. Nyumput di imah tangtu katangkep. Anggur si kabeh mending kadayeuh. Mending kabur kadayeuh ari geus aya di dayeuh mah kumaha behna weh. Cek pikirna. Sanggeus mikir kitu tuluy bae si Emed sengkat bari nginget-nginget pijalaneun. Barang geus kacipta pijalaneunana gancang bae indit deui. Kukurubutan mapai jalan satapak. Sarta tekung silila jol ka jalan jajahan nu biasa disorang ku nu rek kadayeuh. Tah ayeuna mah aing salamet. Da geus jauh ti lembur, moal kasusul aja da nu nyusul oge. Cek si Emed dina pikirna bari ngemprit lempangna satengah lumpat.
Kusabab kajurung ku kasieun. Sakitu nyorang jalanan jak mudun teh si Emed lempang na teureun-eureun sarta angger gancang na kawas lempang di jalan rata bae. Gasahan mikiran pangajat hati pengkuso oyong nepangan padahal ana dipikir najan sering pulang anti taya bahana di kabung Mitra kaum dangu, kira wanci bada magrib manehna geus datang ka pasar baru. Teu wudu bae kageteunana, nenjo jelema nu pelesiran sakitu balawirina jeung paginding-ginding deui. Sapanjang jalan baranang ku lampu listrik cahyana ngemprai caang matak serab. Anu baralanja ka toko-toko henteu towong kawantu usum marema teh. Komo eta mah toko pepetasan. Taya hiji nu digembrong ku nu mareuli. Mani kawas siraru napuk kana damar bae. Waktu harita si Emed lat bae pohoeun kana dosana. Kitu deui kana kacapeanana urut lempang sakitu jauh na teu dirasa. Da kabang berangkeun ku rupa-rupa barang di jero toko. Angot barang manehna datang ka hareupeun salah sahiji toko Jepang. Di dinya mah nepi ka aya jamna nangtung hareupeun toko. Nenjoan rupa-rupa cocoan nu aralus sarta araheng. Lamun seug aing jadi anak nu beunghar, meureun dibeuli eta cocoan TKB, cek pikirna. Sanggeus sebeuheun nenjoan rupa-rupa barang cocoan di hiji toko, tuluy indit mapai deui ka toko sejen, kitu bae saterusna nepi ka papai kadayeuh. Pukul 8 toko-toko teh geus mimiti tarutup sarta lampu-lampuna geus diparareuman. Kitu deui nu palesir geus carang. Si Emed harita geus ngarasa capeun. Kaciri dina lempangna geus rincug, sukuna semu bareurat, meh teu beunang dilengkahkeun. Kusabab eta manehna tuluy eureun di emper toko bonghai. Diuk si dengdang dina peti kosong urut barang. Panjangna jeung rubakna kira-kira 1 meter. Sajeroning diuk teh beuteungna kukurubukan bae hayangeun dieusian jeung ti korona geus tuhureun. Da ti barang indit ti lembur teh teu dahar teh inum. Harita si Emed kakarak ingeteun deui ka lemburna nya kitu deui kana dosana. Aduh, lamun aing teu boga dosa moal nyaing kah ti lembur. Meureun moal kungsi kalaparan kieu. Ari ayeuna kasaing teh nyapi nyaluuheun. Teu boga baraya, teu boga kawawuhan ti mana aing nya baranghakan. Cek dina pikirna. Ras deui mehna ingeteun ka indungna. Nu tadina sakitu nyaheunana ayeuna nepi ka tega nundung dirina. Awahing ku tina jengkeleun kana adatna. Ma, cek si Emed. Dina hatena bari bijilan Cipanon. Bet kieu geuning rasana ari nu mungpang kana papatah kolot teh. Kaduhung teuing kuring jadi budak basangkal. Ma, cacakan mun teu beungal basangkal mah meureun kuring teh moal kieu. Duh ma, kumaha bae atuh pipetaun kuring ayeuna. Cek manehna bari bingung nu taya papadana. padang taya aling indung pedih bunga ding kasih
Mitra kaum dangu, peting beki jempling, sanggeus menang sawatara jongjongan cerikna jol datang ingetan. Najan dipake cerik barilihan oge cuma dages tamah aing. Bongan aing sok goreng ka indung geus bae kieu buktina, tapi kumaha nya pilampaheun aing? Ceuk dina pikirna. Sabot si Emed mikiran pilampaheun manehna ngambe nu meulem sate maranggi mani malanghir. Anda ngalieuk mana horeng digigireun pisan nu dagang sate maranggi teh. Keur meuleuman sate bari diriung ku nu mareuli. Si Emed geus lain dikieuna bae kabitaeunana. Eukeur mah sakitu laparna kari-kari ngambe sate nu sakitu seungitna. Anu pohara kumetapna teh manehna teh meuni pohara kumetapna. Aduh, lamun ceuk aing boga duit meureun meuli sasebeuna, ceuk si Emed. Dina pikirna bari panonna mencrong kana sate nu keur digeberan ku nu dagang. Sanggeus satena asak tuluy ku nu dagangna di piringan, dihijikeun jeung kupat benang meulahan, sok dibikeun ka nu meuli. Celebek di dahar semunu palemen pisan. Ari si Emed ngan batin neureyan ciduh bari kekarelekan. Tapi ku kamurahan jeung keadilan nu maha suci, saking dumadak di antara eta nu dalahar sate aya nu teu beak lantaran lada cenah. Aduh, hanya kalada teuing ieu sate teh ya. Ari dibeakeun teu kuat. Jeung sieun panas beuteung. Ari dipicer lebar, cek eta nu dahar sate. Barang si Emed gadange omong nu meuli sate kitu, manehna lat we poho kana kaera. Tuluy ngomong, entong dipiceun Kang, lebar, anggur si keur kuring. Heuh atuh ya, cek nu meuli sate. Syukur aya dek ka dahar mah. Da lebar aya dipiceun mah heug, kupat oge mani dua tah, sok tah. Si Emed geus taya papadana bae atoh heunana. Nampanana piring sate nepi ka ngadaregdeg. Celebek bae sate jeung kupatna di dahar, mendingan sakotea pisan geus ledis. Nuhun Kang, nuhun, cek si Emed. Sanggeus nginum tuluy diuk deui dina kas urut tadi bari ngalamun. Ngacuk juga leuwih hati nu mati. Mitra kaum dangu, ayeuna si Emed geus leungit laparna, ngan kari nyararieun suku bae urut lelempangan teh. Sanggeus peuting pisan tuluy mehna ngadon ngaringkuk di jero kas teh, dihandapeun di tilaman ku jarami urut bungkus barang. Tegung sila reup manehna sare mani tibra. Bongan panutan tangis nintigin sumorea kamalang ngan ukur tembang bulan tumanggang bentang parana bicil sapasi menggaran janji. Tengah peuting kira-kira pukul 12 liwat. Waktu si Emed keur ngeunah-ngeunah hees bari kerek nyegrek. Ujug-ujug torojol aya ucing lumpat di udag-udag anjing. Sup asup kana peti nu keur dipake hees ku manehna. Maksudna rek ngadon nyumput meureun.
Tapi barang kakarak bae abus anjingna kaburu datang manten atuh gabrug bae diadu di jero peti. Silih gegel jeung silih cakar. Si Emed teu kira-kira bae ruaseunana datang ka ngagurubug. Korejat hudang tuluy kaluar bari gugup. Sirahna tidak lalagor kana kas. Ah, si bedul kurang ajar anjing teh. Maka pas saya dingon aing siang ngarerewas. Cek si Emed bari gancang nyokot batu. Batu balai nu gedena sagede tuur. Tuluy anjing teh dibaledog satakerna. Dasar si Emed keur apes. Batu pamaledog teh lain kena ka anjing, tapi kena kana kaca toko bong bae. Mani ngagebro pisan. Batuna terus ngagulutuk ka jero toko sarta kena kana barang-barang bangsa poslen. Datang ka pareupeus kabeh. Mangkaning eta teh barang marahal kabeh. Sajongjongan mah si Emed ngahulang bari awakna ngadaregdeg. Hatena ngageleter tina pohara ruaseunana. Tekung sililat torojo nu boga tokona kaluar. Barang nempo kaca tokona gorowong tapak maledog sarta loba barang nu pareupeus geus lain di kieuna bae ngambekna. Atuh karawak bae si Emed dicarak bari digeweung-geweungkeun sarta ngomong dicarekan. Oh, kurang ajar ya budak. Bangsat maling. Ampun tuan. Lain bangsat kuring mah tuan. Cek si Emed bari lewa-lewe ceurik ngomong na ngadaregdeg. Wah, kurang ajar sia. Maling sia. Nah kaca dipicakeun bangsat. Lain dihaja tuan. Lain dihaja tuan. Cek si Emed bari ceurik. Kuring marek maledog anjing. Wah, bohong sia. Cek urang bong bae teh. Nah sia puting-puting adi dieu bangsat. Sanggeus ngomong kitu tuluy nu boga toko teh nelpon ka polisi ngabejakeun yen tokona kabongkaran sarta bangsatna geus kacerak. Euleuh waktosna mitra. Kabujang seep cag urang teunden heula dihandeleum hieum geusan sampuraneun. Cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.